Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Beja Keur Barudak. Kali ini saya akan membacakan cerita Lili Wetan. Let's listen up. Lili Wetan. Engke mah tas taraweh teh urang ngaliwet yuk. Tarya ngamimitian nyarita. Hayu urang patungan wae beasna setengah cangkir sewang, temal Ecin. Jadilah rek di mana ngaliwetna? Asnawi Mairan. Diburuan imah siati wae ngarah caang. Yoyo ngiru ngajawab. Sok atuh siati ajakan kumaneh. Tarya nitah ka Yoyo sangkan ngabejaan babaturanana. Tara ieu seubeuh dahar di imah, barudak sok ngajak Lili Wetan. Kayaan urit mawa pangaruh kana ngirit beas keur dahar sapopoe. Teu eleh kitu wae, barudak jarang mah sok ngadon mupurian pare urut dibuat. Ti beurang balik sakola, silih samper rek ngadon mupurian pare ka sawah. Cukup kumawa etem atawa peso jeung boboko leutik. Pare bebeunangan teh dihijikeun jeung babaturan. Tuluy diiri ku suku cenah misah jajaba jeung parena. Geus kitu mah dipoe nepi ka garing. Geus garing pare ditutu dina jubleg. Peutingna ngahaja Lili Wetan teh di pipir imah ngarah laluasa teu ngaganggu kolot di pawon. Mimiti nyieun hawu dina batu atawa bata. Sulutna nyaregang jeung baralak meunang ngala di kebon. Beas diisikan nepi ka bodas tuluy diasupkeun kana kastrol. Dicayan sabuku brus uyah jeung salam diasupkeun. Seuneu dihurungkeun ditiupan make songsong atawa digeber make hihit. Kira-kira sajam ge liwet teh asak. Kaangse seungit salam meuni melenghir. Kastrol dibuka dicokot saeutik. Diasaan besi gigih keneh. Geus asak liwet teh diamrukeun dina daun cau. Brak barudak dalahar liwet deungeunna mah cukup samelgoang. Make surawung jeung asin sepat. Tungsi, empe, dengklang atawa peda leutik. Tara diakeul heula, bakal tugas teu sabar hayang gerang ngasaan liwet. Tara ieu dicare ku kolot da geuning dihula ge barudak mah tara nurut. Diantep sakarepna wae balik peuting ge asal nyarita. Teu nyarita ge tara ieu diteangan da nyaho ulina jeung babaturanana di imah tatangga. Beuteung seubeuh terus wae arulin deui bari babadamian nu sejena. Lili Wetan minangka ngalatih kamandirian barudak nyieun dahareun sahuap sakopeun nurutan kolotna. Dialajar digawe neangan pare nepi ka jadi sangu, netelakeun kumaha hesena hayang barang dahar kudu bajuang heula. Henteu dapun asal calangap langsung asup nepi ka seubeuh ku pangasih ti kolot. Itulah cerita Lili Wetan. Terima kasih sudah menyimak. See you. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.